الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والله أعلم بمرادي التائبون العابدون nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararobatina kasalahan-kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang pake tobat ka Gusti Allah. Paling hebat jam 3 peuting paling hebat. Setengah 3 udah mandi wudu salat Allahu Akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan-kesalahan. Geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan-kesalahan. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 dicoba. Tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting. Leles. Karena hati orang teh leles. Teu aya we panas-panas. Teu aya. Tenang. Kata ibu. Nomor keduanya al-abidun. Kabeh. Masya Allah. Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillah ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah, ngagungkeun ka Gusti Allah, ngagungkeunana nu pohara pisan. Ya Allah. Ya'nihumul ladzina 'abadullaha fis-sirri wad-dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur geuring. Ibadah ka Allah. Keur sugih keur susah, beurang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim, berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu, aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah, maha kawasa Allah pangeran aing, geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti, dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan, tur dibere sehat. Batur maya nu bengek, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, tapi abdi mah dibere sehat. Gusti
iya abdi teh sehat abdi hirup abdi segala rupa dek pake ngabakti ka Gusti naon ku Gusti dititah salat lah insyaallah letik perasaan salat puasa ya sapira puasa kecil sama puasa tahajud ya sapira tahajud tuh kan sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah ngeunaheun perasaan sedekah teh haji kobok itu mah nyantu niat timpiatu asal aya indungna be nikmat fakir miskin tah ibadah ka Gusti Allah nyaan eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat siap urang kan ibadah teh kuari mah berat asa beban taat perintah syariat kerengeuna orang diuk adeng suara azan Allahu akbar di dalam kurang jam asana aing ngawuduk cikene salat cepet amat ngapain ngadengnya lagi ngadengnya azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta beres azan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enak mah iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta eta masjid teu kadeleuleutik masjid teu kadeleuleuh sakitu buat enak teh diliwatan bae teu kadeleuleuh padahal azan teh Allahu akbar 2 juta anu kadeleuleuh capek ibadah ka Gusti Allah mangkat din sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawes 10 juta dibelah itu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi orang sing 1 juta milik momal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat lah ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge yes sia kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok babaturan lana teh kiat bedin sia deuk salat bae geus aing mah deuk teh heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu geus paman los tas bang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang hese ya Allah udah kabeh bat bae ke dunia kabeh bat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jazakallah siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana teh nah yang kapanggih bae jeung sele bae di kopi aju aing teu mau rokok kaberat atuh pangmeulikeun heula rokok dibeureikeun bae plak lagi eta pan uplek tah ngarokok ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh aju terus bae salat geus ka mana bae eta kan rugi jasa coba lamun hebatna kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi gampang ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat mah panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup
ngeunaheun geus kitu ya Allah ya Rabbi Gusti. Al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah beranjeun penting sarai wa dharra. Keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah, sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah, beranjeun penting tetep ibadah ka Gusti Allah, tentu ku Allah engke bakal dicoba. Oh sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot, ekspor impor geus eueuh ku ari, bahan bakuna geus eueuh, properti ting jarungkal ku ari, toko kitu keneh, Indomart ge geus tinggal bangunanna doang, sabar subur ge buarali karyawanna. Oh cingluh ge ku ari geus hampir-hampir goyang. Ayo sia dikaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetep aing geus ibadah. Oh waduh mantep, kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran duit ngada tetep Allahu akbar malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam atau aing kegiatan. Aing kegiatan aing pabrik henteu, dagang henteu, aing gas aing mah. Beh, ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi aing teh akur mah moal aing ge. Si akur hayu bacaan aing ku sadeungeun mun bener atau aing silakeun jadi imam, mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh budaknya. Kan aya jelema hayang jadi imam bae. Mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak ku aing. Satungtung aing aya awas ya teu beunang sangalengka ka di awas ya. Ambo. Aduh, aki-aki goblok. Al-abidun. Gering urang setik tetep bae paksakeun. Allah. Biasa bae. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. Dua Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek muji kumaha tuh, dek muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh kaya nang Allah, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti, alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti. Sageus diurus urang sehat, alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur, eta kan ngaranna sehat lukos kitu teh. Gusti alhamdulillah, alhamdulillah. Peuting karasa peuting, beurang karasa beurang, pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang, peuting teu karasa peuting. Teh sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb, ketika orang diberi gering sales mah masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh, orang diberi laleles tapi bisa kere lempang, alhamdulillah. Gusti kekarek diberi leles batur mah geus teu bisa lempang, diberi orang geus teu bisa lempang, alhamdulillah. Gusti batur mah teu bisa diuk, abdi mah diuk bisa keneh. Bisa orang itu mah diuk, tuh kan bisa diuk, tapi tidak bisa lempar. Alhamdulillah, batur bisa diuk acat. Bari mah bisa ngedang doang, tapi robah mah bisa batur bae itu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedang mah bisa, robah bisa. Ngomong mah ngeunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik. Aju bae. Teruskeun salat. Nih bang, aing mah geus moal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia.
puji terus ka Gusti Allah alhamdulillah li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan di nabi kana nabi idza ta'ul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat idza ta'ul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjing kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalat tatimmu shalihat tapi lamun milih perkara kadatangan hiji perkara ika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb masya Allah tuh ya awal man yud'a ila jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal bis-sarai wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bisarra wad-dharra kabeh ge atunan Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal as-saimun para ruasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksuk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani iya mah berkelana sisiri heran ini iya mah berkelana ibadah ya karim ya Allah as-saihu jelema-jelema ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-saimun lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar kangenahan minum kangenahan jima kuninggalkeun dahar minum menjima maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh 3 poe 4 poe bakal aya keneh tapi kabelah ditu malaza adalah geus bekal ketika geus bekal nyana tawakkaltu 'alallah
na eta saihun nu puasa ge kan kitu sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar ninggalkeun heula nginum ninggalkeun heula pamajikan jiba moal lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti ieu mah hayang menang ridho Gusti padahal mah dahar halal minum halal jima halal tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada daharna ge eta mah biasa sapiring jadi 3 piring ai sia naonan goblok cek Allah ai nu pepegatan ulah rosa teh gatu magribna hampura bae Gusti mah tah eta kan pepegatan tagarana saihun oh jadi itu majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun wow gede ganjaran anak kelas Senin Kemis atau Rajab ya saihunnya sepuguh Ramadan sorga ya Allah sakitu ge dibejaan komo mun teu bejaan engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban bonganna ki uci teu ngabejaan mana tak ki ucina tolol sia aing ke di akhirat di demo ku sia aing kitu mah geus ngabejaan aing datang aya naon sia jojoakan aya naon nah teu dibejaan teu dibejaan naon puasa Rajab ulang ngirung atuh sia ngomongna saya ngiru ngomong nah itu aing malah nyedekeun ka sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma iya dina hadis cek dina hadis ya umat ya saum tadi atawa kolab jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka di SPT SPT teh sepatan di Bogor ya diturokeun suka taneuh nah suka bumi maksudna pandi gelang rakas eta tinggalkeun lembur bret ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih kene saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero suko suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyin ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari biasa biasa waduh nyin ngaran sadaek-daek wae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman dah saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun
Kangjeng Nabi zamtana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada'ala nafsi abwab syawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararwasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti nya pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakalin fatahat salai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu bae heula man akhlasa lillah arba'ina sabahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum mulaji majeng pemajikan 40 poe 40 peuting paeh lain hajulah sakaligut peutingna saeutik bae berang tapa ngaranna tapa ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sabahan 40 poe bersihan zaharat ya nabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku urang mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah kadang kana kasalaki mati lok asal-asal ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu banak pan urangnya coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntaqilam takirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atuh kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peti lanjut ku ari ge masih bae di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peti deuleujeun degena berubah ambeuna berubah wari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan
perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah riyadhahnya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeuleun batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna. Cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan laharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cak cenah ieu. Geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Dia doa bareng guru bareng sia doa ke guru di mana ieu sih kasalahanana minta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriadahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata orangnya anak jadah, anak zina, bahkan indungnya masih zina kene. Jadi gangguan nanti indung, gangguan nanti indung. Langsung didatangan ke guruna. Wah order ya jadi. Siapa tunyokan bakar sorban meren, anggap order baik. Kecuali si eta los. Aduh aing yaksi bangsa ada babernya lu datang teh pajadet order naon ieu kalengitan anak leungit teh kena anak kugu waduh tukang neangan order lain masalah gitu di anak aya di pesantren pula di pesantren sanunita teh budak pondok aing teh sudi terido. Oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung ieu ceuk manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokona perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula horeng pesantren paingan ku kula teh angan nu bae. Tah ieu mah ridokeun bae nya binya, ridokeun anak geus pesantren. Di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ieu budak naon gitu jadi bagus eta tuh diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa ceuk anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah itu udah jadi urang deuk usaha mantek ngajejes indung ditoler-toler mah urang deuk naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru dade sia kudu perasaan we kuari mah geus dayangna naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang atuh mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah
urang mah dongeng doang kan atuh dongeng doang nama ria doh henteu naon henteu. Kita puasa Senin Kemis bolos, kita puasa Rajab bolos, kita Ramadan hampir sedekah banget asaihun Masya Allah pindah ya ke makom ruhani. Orang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik. Oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhun tuh kan ya kari ngailah jelema mukmin anu bakal dibubung aku surga 8. Nomor kahiji at-taibun, nomor kedua al-abidun, nomor katilu al-hamidun, nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Tasub salian ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau ieu mah ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa al-Masih ibn Maryam Isa. Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang bae terus sama dakwah. Terus Masih ibn Maryam. Itu boga tempat. Mantap kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bae kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu boga sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Yes. Karena bala lender tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot ieu. Kahayang aing mah bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf. Lalakon dalam menceritakan alam ruhani kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus ngilu-ngilu ngurusan batur ngabeat ditadzikir lu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar hikmat mah geus kitu bae. Eta loba murid kita abe loba murid ayo loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah. Atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abe agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan deh lah. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda
jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur teu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul unya utama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu kurang sirungan aju kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan kuari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig itu bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal balarisa zikir ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani mislain zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab dibawa kana roh geus kudu ngabimbing ieu teh bas sudah asayahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad hendak menuju ruh asayahu letak di manaan as-shaim pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat nu lillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target tu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang sayun mah lain kitu lillahi ta'ala oh salaman ipis teu kudu usah nama lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha saihun ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah lamun jelema kos kararitu engke ieu saha nu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing teh sok ale ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg moal tembak siapa ini parangsana naon beureuh hese ugu
pan Kangjeng Nabi mah diangkat jadi rasul teh tiba dibake ka resep kola nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere teu betang hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podosero teu pernah apa iya di pondok pesantren salafiyah bege kuari geus unut apa komo di SMP lain soreng sanawiyah maksudnya lain ulah tapi lain dek urusan agama tah mah administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke administrasi kan jadi beda baik ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha beungeut tak kos kumaha kiai salafiyah hese ngariung asal tadi dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiaina mana sia asal ikhlas atau mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atau mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas mah kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waduh di deuleu agama mangga dek cicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga dek di HTI sekae dek di hurud di Muhammadiyah sabodoh geus ikhlas jasa aja deui mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah geus kana dunia demi agungna bangsa jeung negara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh bangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung
okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon ka kiai deh ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kana abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok bekos kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake ka resep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teu diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya na kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari tuh henteu ieu hayang kadahar bae wah antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu mah teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui bani mah poho sabulan setengah can dikiriman deui pan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aju budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum ngurus haji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Pak kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik je kapan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nuju leuna Allah gas aing mah kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we pan tak ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu cerita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'un sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ayal musallun tegasna nu sarolat
rakiun jeung sajidun teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunantung dah nangtung mamasi keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku surga mukminun teh anu ar-raki'un sajidun sarolat salat teh maksudna menembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala waruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watu anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri orang adalah beungeut awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spm serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morfinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamere maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna ya di jero masjid nupang bagusna kopeah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngundang ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung tah supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha mimiti wuduna nu bener cakang wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna gitu bener cetak
Sakumaha papatong ngisang. Ieu wudu teh salat ge wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Iraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakun abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba bersujud ka Allah. Ketika orang bersujud deketnya serta ka Gusti, sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang bersujud ka Allah. Bersujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Bersujud Kangjeng Nabi. A'udzu bersujud Kangjeng Nabi, a'udzu biridaka min sufdika wa bi muhammadika mu'afatikan la usisanan adika anta kama atnaita ala nafsi. Kanjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb, urang ge mantak naon sih. Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun, wah kaji kunaon ceu. Majikan ge baktara milu nya ge milu cerik. Ajeuna urang hayang seuri bae. Sia naon milu cerik? Di kakak itu cerik bari sujud hayang naon? Goblok. Eta keur sujud urang daun kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tu sakieu mulyana dimumule ku urang tapi didek dipake sujud engge sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi. Ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu rakaat kedua waliat taraf datang ke kul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu sejennya. Ieu mah urang asa urangnya hoba ieu mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadengena. Lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentek Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang gitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Saya cerita kerana tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu batak
Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganan. Ye. Ese ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabladina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Urang dikejar, lamun urang sajud seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam seberapa? Iya. Dalam sekolah tuh naik bareng budaknya. Kunaon kadinya? Jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam seberapa? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam. Urang sajud ya setengah jam. Sok kira baca Quran setengah jam. Kalau masuk ngitung, cek aing baca Quran coba ya. Lamun saparapat jam. Wah, bisa ngebuncal-buncal. Bos mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sidina Utsman Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani ongkos azan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadang Ki Bilal suarana Allahu Akbar Allahu Akbar 60 kilo kadang ini kaseran berarti coba dipendit tidak azan ayo coba di luar etang adenge be kotok aing bikin kasih ya kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah karim mual bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tamah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu diimah kararieu Ki Bilal eta begitu azan Masya Allah nu tengah jawab wabeh dihitung 30 kilo suara karomah tamah kuari ge urang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming tamah baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur cerita karomah mal ka udah urang sama geus alamna as-sayyun ar-raki'un as-sajidun aduh Masya Allah pokoknya orang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran urang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran Allahumma bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan surga teh minum anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wa nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut mantak ieu peperangan al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar perang kajen hukum lagi hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al amiruna bil ma'ruf
marentah kana kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulama siat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar nu berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf dari bu merintah munkar nalarang ma'ruf kuari kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb geus urang aya mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian melalui rajaban maulidan dan sajabana urang terapkeun al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas masyaallah karim lepas urusan ananya nama APBD APBN proyek urusan agama bentak ditegoran ku Gusti Allah banjir angin gempa tegor ku Gusti Allah ulah kamalina anteuing sia teh hari ruk teh marukan kumaha kos pangeran bae sia aing nyin langit aing nyin bumi aing nyin sia aing nyin Quran sia ditoler-toler aing na aya sia nagana nyin aing modaran sia ku aing dialingan ku Allah banjir elingan deh ku Allah ayo gempa elingan deh angin urang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah 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 eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah subhanallah masyaallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eureun we banjir eureun deui Allah teh banjirkeun deui kitu ku ieu teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah di pamarentahna we deui nu nitah nu nitah kembalilah kepada Allah DPR teh endahan pasini be pasini hayu nitahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu-hayu kejadian alam asal banjir kejadian alam gempa kejadian alam angin kejadian alam kabeh kejadian alam we kanu bogana kabeh masyaallah ya al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah maksudna batasan teh li akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gedena bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdi teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ya ieu teh urusanana
patalina jeung salat jeung beatuh engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieu lah hafizuna li hududillah kita salat engke salat teh aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram oh iya hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu teh ceuli masmumat ieu teh irung mubsorot ieu lah mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke di fikih babut ta'am berikut jeung syurbi-syurbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat carana pertanian kumaha eta fikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna dina mazuqat jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah mal anggeus tengah magrib ayo sia mazuqat tadina fikih teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh ieu babut ta'am oh mazuqat berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah lalim maslahatin mar'iyatin lidin lan kitu lalim maslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain kemaslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik ke kemaslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung ke majang patalina aja urang mah doh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jang akhirat urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina tah mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusanana urusan dunia ya nu tadi tah mazuqat tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun kuari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturan anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok
piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat carana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia asal kos kitu be hudang kan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah dengeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur nu haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikih di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus eta ka magrib malah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu bas kumaha teh aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh madzuqat malmusat kemudian ayeuna mah masmumat wari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mu disorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung shalah ku hari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik jadina aya anu luar milik aya anu jadi milik ya dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur tapi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kan kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijarah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieun bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah kabelah dieuna aya hak gonimah pae dan lain sebagainya eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi sedangkeun kabelah dituna daril mafasid dua
hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid. Bab-bab lah bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu ti dieu panyokotanana ieu ti dieu engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il mador. Nah, daf'il mador teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ye daf'il mador teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasal. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karing. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Ada. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsit. Berarti kan sawak sabeuleug gejer. Berarti kan di ditu teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babda, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab-bab dam. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wannahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram, geus bae kudu nemah haram. Lamun cek agama halal, kudu nemah halal. Rek sanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah, tina muamalah. Engkena dijadikeun bae 5 opat. Geus ubudiyah, tina muamalah, munakahat, jinayat jeung jinayat. Opat jadi ngajikan kajian teuing ka luar negeri, kajian teuing ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al-hafizuna li hududillah. Ya Allah, maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah. Dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah, tapi kerangkum kabeh, karampid kabeh, pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah, 3 mudakat, 4 jinayat. Didinya dijieun bab puluhan kitab disarahan deui. Ya Allah ya Rabb, nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah, ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah, nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae. Abdi bang geus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah. Geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna.
Cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksan, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, yang pendek baik teh tuh nya. Henteu kau di mah. Iya urusan-urusan du dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah hambalah ya muamalah. Kitu keneh munakat mana, kitu keneh jinayat abdi mandek nurut we ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah, wal hafizuna li hududillah. Ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin, bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin Sarana bere bil jannati surga. ya Allah, mukminin anu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Etalah anu bakal dibere pangbubunga surga. Wa basyiril mu'minin, mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubunga. Urang kabehan bakal dibere surga kabeh, asup ka surga kabeh, berangkat menuju surga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.